A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi urang madeka Allah eta ge sarua ka Allah ngan melalui utang hitung dipake ka Allah jang supaya mustajabud da'wat mangga. Tapi nu leuwih bagus mah urang nyebut asma Allah supaya karasa. Urang mah nyebut Allah teh can karasa ka jero jantung ka jero kolbu kakarak disungut doang. Boro-boro ilmu nu lain asma Allah ge datang kasungut ieu makan lalawanan anu tadi pedah nu tadi ke nyaritakeunana ulaika humul ghafilun jelema-jelema anu tadi teh eta jelema nu paroho ka Allah sanajannya nama maca Quran tapi de korupsi kos DPR lain teu barisa maca Quran tapi korupsi mah terus gopil bae sanajan Quran dibaca. Menteri lain lalagaan ilmuna tapi pan menteri agama nu itu dipenjara nu ieu dipenjara pan eta teh jelema pinter tapi kan dipenjara. Lain tuh bisa maca Quran tapi gopil bae tetep sebab macana datang ka sungut doang. Sabaraha bupati nu santri Yasin Rahmat dibalik Rahmat Yasin sarua sabaraha gubernur penjara eta teh akibat penyalahgunaan korupsi dan lain sebagainya. Apakah PNS itu telobaan lu mabok ambalaya PNS nu mabok gimana talaga PNS matak negara dek bener kumaha PNS lagi mabok percaya sia kaing percaya tuh atau percaya lagi nang sia nyawa nang sia bahwa PNS mabok tes urin pernah PNS Tangerang tes urin nu mabok sabaraha je barang sana mabok nagara dek bener kumaha dicekal ku marabok. Masya Allah karim timimiti SMP SMA mabok ambalaya baheula Yogyakarta ieu teh adalah negara paling hebat disebut lagi kota pelajar. Jawa Barat, Tasikmalaya, kota pelajar. Eta teh geus boga julukan kuari, kota mabok. Mabok kuari sadarina. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Julukan tinggal julukan kota pelajar, mabok. Zina. Tasikmalaya julukan ada kota pelajar, mabok, zina. Tasik Kresik. Ciamis manis. Eta moto ngaranna moto Sunda eta kos kitu tah moto Sunda Tasik Kresik Ciamis amis manis Garut saya mau dong Garut domba Masya Allah. Nah ieu teh lain sakadar disungut tapi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ngabogaan asmaul husna. Kangjeng nyaritakeun 99. Sok sebut ku anjeun pake menta melalui ngaran-ngaran tersebut kudu masuk hati fad'uhu biha. Lumantak atuh hese yang datang ke hati ulah-ulah nyebut mulain nyebut Allah ge hese sebab Allah teh mimiti asma'na nomor kedua zatna nomor katilu adalah ngahiji na itihadna di bahasa doang Allah 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 Allah
Allahu ya khaliquna, Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Eta teh Allah Allahu Allah Allah asma Allah zat hu geus luhur. Doho keur carita asmaul husna wallah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Hayang supaya asup ka jero hate teh lain bantrak-bantrakeun, kudu boga guru urang nu nungtun urang. Lantaran tina asmaul husna nu 99 supaya ngahiji nu 99 dijieun 7 makom. Makom teh hartina tempat keyakinan. Urang ibadat teh kan tungtungna supaya yakin. Nyebut Allah ge teu yakin mah atuh sarua bae jeung nyebut tu saejan ngan beda saeutik. Ieu maka pangeran, ieu lain. Mana we yakin atuh kitu-kitu keneh. Ibadat teh datang ka yakin urang dititahna teh. Seluruh kondisi peribadatan, spiritual, lahiriah, keyakinan. Jadi urang deuleu ibadat ya lambang keyakinan, lahirna kos kitu berarti keyakinanna ka dinya. Jelema ka gereja, oh keyakinanna berarti ka Kangjeng Nabi Isa. Jelema ka kelenteng, oh berarti keyakinanna ka nirwana. Jelema keyakinanna oh ka Gajah Mada, keyakin dan lain-lain sebagainya. Eta berbagai keyakinan. Kitabna beda-beda. Urang kuari masjid, oh keyakinanna ka Allah. Kamu sholat, oh keyakinannya ke Allah. Keyakinannya tah seluruh peribadatan. Dah dina ka Allah beda-beda. Aya nu kontinu setiap aya azan cepet, setiap aya azan cepet, setiap aya azan cepet. Ka mana pasar? Set. Tah eta tah. Nah, eta sesuai jeung keyakinanna. Allahu akbar Allahu akbar. Masyaallah alhamdulillahirabbil alamin. Azan keyakinannya tinggi ka Allah. Bocot kabeh langsung wudu kasut berarti tinggi keyakinan. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Jam sabaraha emang dak jam 12 angel kana ieu rada turun dak keyakinanna turun lah tenang jalanan berjamaah moal kan teh teruskeun bae kitu keyakinanna rada mundur. Allahu akbar Allahu akbar Allah. Jam sabaraha emang jam 12 aing ini hasilnya yang hasil kayak kudang ke usia turun jasa sama keyakinan. Allahu akbar Allahu akbar azan deui itu budak yang memang ada yang enak geus terek adab tah geus terek adab tah henteu rada deres tah aya nu azan ge rada deres salat mah henteu tapi ngadengnya oh ke asar ke magrib deres nyana kaingetan keneh. Allahu akbar Allah jam sabaraha ya? Oh zuhur salat henteu. Ke azan deui jam 3 jam salat. Allahu akbar Allah oh asar dahar henteu. Salat henteu dahar bae balik. Eta geus rendah. Ge Allahu akbar Allahu akbar. Weh zuhurnya isuk gede. Isuk gede isuk menang geus. Parah tah manggeus basi. Jadi urang leuleuh jelema kayakinanna deuleuh giat dalam salat sakitu bae geus keyakinanna teh deuleukeun realisasi ibadahna guys. Allahu akbar Allahu akbar woi salat cepat berarti tinggi tah keyakinanna. Keyakinan ge kakarak mudag waktu salat berjamaah kakarak datang ka dinya encan ye aya deui si eta kan hebat amat sih kunaon asal azan cepet horenganan aya rangda. Masya Allah sisi masjid salakina paeh cepetnya asal azan cepet ya rumah pamajikan pemajikan datang kang alam ke haji hebat jasa asal azan banyak mah lupa pohara mimitina mah di alam aju angel sakina balikna orenganan buaya darat tah ulah disangka lamun aya nu azan cepet ulah bahwa eta teh kadinya ulah deuleuh lah lamun nyana teu ngaca bener salat lamun ngaca heula lain ngaca heula rapi kopena ge embung dengdek ke sesenyitan sing ade tah lamun deuk berjamaah aya kos kituan sing ade
rapi sajadah nage eta kudu rada aya pencurigaan setik. Orangnya jauh-jauh mau anak we sial. Eta anak saha? Iya anak saha? Aku. Anak satu, cak pemajikan lah. Anak kurang kene. Anak kurang di mana? Kenapa ngomong guys anak kurang kene urusan kan. Mana-mana? Itu dekat masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un cak pemajikan anak boka. Jadi masih kene. Itu terserah didinya mendek diteruskan terus mendek gesan-gesan boga anak ieu. Oh, budak asa disuat-suat ya hati. Naon? Kaing mah bebeja ke de kawin mah moal diizinan. Ngadoan diizinan datang ke kiamat aing. Geus kieu kumaha tuh? Geus kieu kumaha tuh sakeuna teh. Atuh cenah anak urang ieu teh geus beres. Menang minggu mau deh. Iya ya di anak di mana? Siap sering dia sama anak sama budak. Masya Allah bisaan berjamaah tuh. Ganjarannya langsung. Tah. Adzan, giat. Itu berarti tinggi keyakinan. Oh, encan tapi maksudnya kakara keyakinan berjamaah. Nah, kuari bener-bener apa henteu sih ka Allah. Kakarak tidinya. Lamun geus bener-bener ka Allah tinggi berarti keyakinan. Lamun geus tinggi keyakinan, geus ibadah geus mantep jasa. Datang ka keyakinan. Ibadah teh datang ka keyakinan asal geus yakin geus. Ibadah mah asal geus datang ka yakin geus. Urang mah kuari yakinna kagarak datang ke kana pikih, make pikih. Awas. Takbir. Pos ditartain. Mun eta teu sah. Kama fi Fathul Muin. Fathul Muin di bawah salat. Usolli fardhu zuhri arba'in raka'atin mustaqbal qala mustaqbal adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar Allahu akbar. Tolong itu udah jadi adzan. Allah sejak kaulah sholat zuhur 4 rakaat makmuman laitan bar salah henteu sebab emang nyana keyakinanna datang kadinya kita digetatkeun di jero hate Allahu akbar sejak kaulah sholat di jero Allah awas isian kos tari Allahu akbar aya nu aduh cari si salli Allahu akbar can kaisian begitu tah can kaisian salli fadl Allahu akbar benang. Tapi eta orang yang mencari takos gitu, dari takos gitu atuh emang ai was-was mah hese. Nah, was-was di itu udah setan dia nang mitina di gugu. Nah, di Banjar gaya guru kula salah sahijina. Di Banjar jangan mumu. Jangan mumu salat jangan kos gitu. Mimi jangan mah kos gitu heula mun cara motor panas geuna. Sholli Allah encan jalan lagi encan Sholli Allah encan jalan lagi encan siap Sholli Allah apa dasar Sholli Allah karena kamu bisa Sholli Allah ayah salah saya guru nukas itu tak Masya Allah macam-macam di Banjar itu mentak lamun nyana keur mujana ke masjid sholli Allah sholli cak anakna kene patah setar atuh santri ulun wani anak patah dak setar dak Allah Masya Allah eta salat kita kos gitu itu asla
Nah, tapi lamun didinya yakin atau didinya lamun urang terus ngagugu baik fikih gitu baik kajun ngaji ka mamana ge ngaji ka Irak ngaji ka Iran ka Mesir gitu baik ngaji fikih gitu baik kos tu taruh-taruh Allahu Akbar. Tapi lamun urang det naikkeun diri ngaji thariqah menuju hakikat lain didinya teh nyieun yakin urang ibadah supaya datang ka yakin teh dijieun posna 9 pos tobat pos sobar pos syukur pos zuhud pos tawakal pos kitu khauf roja pos ridho pos mahabbah eta 9 pos 9 keyakinan lamun geus boga yakin di pos eta kabeh bakal ngilu sebab asmaul husna asli nama ngan 2 hiji Adam 2 subut ngan 2 asmaul husna 99 bahkan keseluruhan asma Allah ngan 2 Adam jeung subut Adam hartina Adamu tiqorihi ila ghairihi teu butuhna Allah kanu sejen subut hartina tetap subutu gairi subutu tikori gairihi ilallah tetap butuh dan salian Allah ka Allah ngan sakitu Adam jeung subut Adam subut tikorihi Adam tikorihi ila gairihi tebutuhan Allah anu sejen Adam artinya subutu tikori gairihi ilahi artinya tetap butuh dan salian Allah ka Allah ngan sakitu kabeh dek numbana bae ge jangan datangkeun kadinya dijieunlah pos 9 sok pos tobat heula sebab asma Allah teh at-taib asma Allah teh kablah dituna as-sabir asma Allah teh asy-syakir asma Allah teh az-zahid asma Allah teh al-mutawakkil terus kabeh. Nah dijieun kurang teh pos 9 asma Allah sabur gitu sabru asma Allah tobat asma Allah sabru geus urangna engke adalah anu taib asma Allah sabar as-sabru asma Allah sabru urang nu sabar engke bakal as-sabir asma Allah syukru urang nu syukur ngaranna as-syakir supaya bener-bener orang jadi taib supaya bener-bener orang teh jadi sobir supaya bener-bener orang jadi syakir dan selanjutnya dijieunlah pos melalui ahli thariqah seluruh thariqah naon bae pasti kembali ka dinya thariqah qadiriyah tijaniyah usmaniyah naksabandiyah qadiriyah naksabandiyah khalidiyah thariqah tijaniyah thariqah berbagai-bagai seluruh thariqah kabeh kembali ke pos weta supaya yakin iya atulah mun geus datang ka yakin mantap geus kudu aya nu nuntun mursyid ngaranna teu meunang sambarangan geus kurang kuari maneh teh ayeuna mah tu kudu melaksanakeun suluk teh hiji bahasa dina thariqah jelema nu ngalaksanakeunana ngaranna salik suluk teh artina nyucruk jalur mapak tapai ari salik adalah nu nyucruk jalur mapai tapai mapak tapak mapai tapak ngan nu dimaksud suluk di dieu suluk maksudna ieu teh nyucruk jalur para wali Allah salikna nyucruk makom yakin nu dipigawe ku para wali Allah geus atuh kuariba suluk jelema nu salikna nu ngalaksanakeun makom yakin dek menuju makom yakin dina asma Allah engke hayang datang kana sifat engke hayang datang kana zat di mana geus beres dina asma bakal datang karena sifat engke bakal karena afal asal geus kaharti asma jeung sifat jeung afalna bakal kaharti zatna yakin ka jadi yakin mah engke kurang dibuka-bukakeun ku Gusti Allah
Lamun urang geus datang ka yakin mah buka mata urang nu ieu dedeulean mah lain nu ieu ciri urang nu ieu dibere dedengian lain nu ieu geus yakin mah beda. Ambean urang nu ieu tapi teh dibere ambean nu lain ieu dibere henteu selalu dibere di mana hayang di mana teu hayang osok dibere ngan urang embung geus dibere dedeulean ku Gusti Allah tuh jadinya lagi kaget ya Allah kok dibere kos kieu kok dibere kos dedeulean nu lain dedeulean nu biasa dedengian nu lain dedengian nu biasa ambean nu lain ambean nu biasa. Sidina Umar bisa neuleuh bala tentara nu aya di Yaman coba bayang cak Sidina Umar naik Al-Jabal kadeuleukeun ku Sidina Umar bala tentara teh ieu dihandap sedangkeun musuh nyerang cak Sidina Umar teh sia lamun kaburu ka musuh datang ka dinya bisa kaserang hei Al-Jabal maksudna naik kalur kabeh sahabat naik bari nanya woi suara Sidina Umar mah suara Sidina Umarna di Madinah kadeuleuh ku Sidina Umar dibere blak insyaallah aya tamu datang namu ka Sidina Utsman cek Sidina Utsman tadi mana di jalan zina zina Masya Allah ngarasa bahwa nyana tadi di jalan teh aya awewe ditanya terus dirada dipaksa dideuleuh gitu berarti kan zina mata cek sahabatnya Masya Allah Kangjeng Rasul geus teu aya tapi aya nu seperti Kangjeng Rasul bisa neuleuh kulana di mana Sidina Utsman cuma nangis ya Allah ya Rabb poho bisa kadeuleuh tah mata-mata jelema anu jelalatan teh bisa kadeuleuh aya gambaran di mata itu aya sarwitian mata kadeuleuh katempo gitulah jelema geus boga yakin Masya Allah moal Ki Balam bin Ba'uro geus boga yakin ketika yakin teh dicabut ku Gusti Allah aras goyang mun ngadoa muridna bisa hiber Masya Allah karim kos gitulah ilmu yakin geus lamun ilmu yakin mah kumaha tah mun geus datang ka ilmu yakin suluk sesuai jeung perintah guru dina Asmaul Husna anu kuari ngan dijieun 9 makom lamun maneh geus datang kana 9 makom hiji makom ge geus boga rasa 2 makom komo geus datang ke 9 makom geus hirup bisa hiber ka mana ge rahimallahu ahi cek Kangjeng Nabi bukan ngaramatan Allah kadulur kura Isa lau zada lamun tambah keyakinan lama syafil hawa niscaya nyala lempang di awang-awang cak Kangjeng Nabi beuh dulur kura nu ngaran Isa lamun tambah keyakinan bisa hiber parah tah kos sekarang itulah ahli-ahli Allah geus lamun jelema geus ibadah datang ka dinya moal aya anu dimudap dimodif moal aya haram jadi halal jadi haram teger bae Allah nu dideuleuhna lain duit, lain dunia, lain jabatan, lain tata, lain kemuliaan, lain keagungan hiji Allah ngeunah teu geurah ku masia aing mah parentah Allah nyampe ke titik sakitu karasa ku sia menang hidayah sia teu karasa sia adsana sia cilaka ujianan ih aing mah moal ngaji cenah ka cilok kos kitu mah tah jelas can wanita ada sia ngaji ka dieu aing wanita henteu naon teu mere ditilok sia emang tuh cenah kiai mah hayang dibere tuh sia lain hayang dibere mere ge tilok mah lain maksud aing hayang dibere atoh henteu sia sok mere tah henteu atuh henteu cenah ngajina ge di Takal Buah eta karasa pan ku sia ngaji di Tangkal Ambon kitu mah cenah kiai hayang dibere ulah nyebutkeun kiai hayang dibere henteu sia geus mere encak encan cenah teh atuh urusan hayang dibere hayang henteu mah teh urusan aing mah kumaha aing jeung Allah ai sia ji cenah aing mah boro-boro mere wau ge henteu atuh bukan sia badak nu di luar mah eta mah lah sok di luar teh sok bisa bahan teh atuh geus kuarena teh di aku deui geus kabehan lainnya di luar kitu amat sih atuh kitu bae eta mah da cenah kieu hayang dibere urusan hayang dibere jeung henteu teh urusan aing salah aing bener-bener aing siang geus jang pere heuh nya tuh encan cenah wau ge henteu embung lah embung wau geus dipentak enggak ada tah iya kan gulak ate urang lempang ka Allah dijieun seperti gitu
babari zikir nama ilallah ilallah cau gede ilallah ilallah aya di berena rada gede ilallah 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 panjang zikir lagi doa lagi geus kararieu kieu deui sugan teh geus naik deui seberes teh nah iyalah nu hese datang ka makom yakin mimiti urang mun tobat teh mah tobat terus tobat ka Gusti Allah tobat nage aya 3 rupa tobat syariat tobat thariqah tobat hakikat tobat syariah mah eta teh awamir wan nawahi urusanana zahir perintah jeung larangan wari naik geus bisa eta majang geus sapopoe naik wari tobat da tobat dina thariqah urusanana qalbu kecenderungan kolbuna kana dunia kecenderungan kolbuna kana nafsu kecenderungan kolbuna kana materi dan lain-lain sebagainya tobatan lempengkeun ka Allah melalui tafakur jeung muraqabah naik set datang ka roh tobatan tobat hakikat ngaran lain bantrak-bantrakeun ko bogus karolot bantang ka modar sanwal bisa tah moal lain pabagatan kudu pepegatan heula jeung dunia pepegatan heula jeung makhluk pepegatan heula jeung karamean jadi berarti cicing sorangan teh indah baturna teh ngan sakadar tasbih Allah 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 baturna teh sakadar Quran maca Quran baturna sakadar kitab eta lah nu jadi batur kabelah dituna hiji we nu jadi batur Allah kuncina kuari kunci bahagia amat aing teh nyaho ka pangeran anu asli pangeran teh nu ngadamel langit ngadamel bumi katuteusina batur mah gagah jeung sugih teu wauh ka pangeran eta aing mah bahagia dibere nyaho ka pangeran nu asmana Allah masyaallah karim senang luar biasa lantaran Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir terus senang insyaallah Allah teh anu boga rahmat Allah teh nu ngarahmatan Allah teh nu Ghafur Allah teh anu maha hampura Gusti urang boga dosa dihampura senang boga pangeran modal kitu ketika urang kesusahan rahmat Allah turun senang masyaallah ketika urang butuh dibere ku Gusti Allah senang boga pangeran kos kitu 2 nomor katilu pangeran nu nyieun langit katuteusina anu mawa rahmat selalu ngarahmatan selalu babarengan jeung aing ya Allah di mana innallaha ma'ana Allah teh bareng jeung urang wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana innallaha ma'al muhsinin Allah babarengan jeung nu nyieun hade innallaha ma'as sabirin Allah babarengan jeung nu sobat aing mah tenang sebab bareng jeung Allah nu nyieun langit jeung bumi geus ka mana moal sieun kamana muasieun sebab geus boga rasa ilmu teh lain disumut tapi kerasa ku qalbu kerasa ku roh yakin darana nikmat geus hirup udang peuting geus teh sieun sebab Allah bareng jeung aing Allahu akbar teh sieun ka pocong teh sieun ka kuntilanak ya teu kos kitu aing mah jeung Allah jeung bogana awas ya bejakeun ku sia ka Allah kuntilanak goblok sia ka aing aing keur bareng jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah tolol sia sieun kaya kuntilanak aduh panas aing teh balik ka raja aing aja pendi balik kana ka rajana minta pertolongan ya Allah ya Rabbi pocong gitu kayaknya aing sia pocong aing jeung Allah ya ulah sembarangan sia langsung indit pocong cil kami urang dak dileuweung sorangan aya bae tah buaya di mana sia buaya calangap aya sia gara calangap sia makhluk Allah aing makhluk Allah ye Allah na keur bareng jeung aing awas sia bica calangap ge sia teh nang Allah keur barengan jeung aing naleos ujianana buaya geus maung bejakeun ku sia aya sia ngalaleg aing awas sia goblok
sia makhluk Allah, aing makhluk Allah, sia teh nang nyalangapkeun Allah, aing teh keur babarengan jeung Allah, bejakeun sia ku aing ka Allah. Hah? Langsung ya nutup set sieun. Sok keur bejakeun. Sok. Ku ari urang coba ka Taman Safari. Turunkan di mobil kurang aja Pendi, pas di maung dah, wah, hai, sia makhluk Allah, aing makhluk Allah, iya makhluk Allah, aing makhluk Allah, ku maung dioyak-oyak ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keyakinan mah di dieu tah di kolbu. Jadi urang teh ibadah datang keyakin, puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi terrealisasi tentang pembenaran orang terhadap Allah. Datang ke mana orang ngabenerkeun Allah eta yakin. Ulah wakakan kos kitu renen teh mah luhur teuing. Dina perebah rezeki we heula. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana. Eta kecap saha, kecap Allah. Sia percaya ke Allah bahwa Allah pangeran, percaya. Eta sia yakin, eta sia percaya bahwa eta ayat ya Allah, yakin. Sanu ngomong eta Allah, yakin mah cantang tuh. Percaya bener, percaya nama bener, yakin cantang tuh. Ha geura. Mulai kurang guaridet, bae orang magahan ngaji. Tong trong. Haji jeung budak. Adang ka imah ka jauh beas wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Baca habeka numbak sebuah moal ge ka. Ayo baca deh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jalapar keneh Kak. Heuh nya. Geus kieu kumaha tuh? Ngautang sia ka itu ka warung. Ngautang. Ge maerna kongkorong sia tenang. Aduh Kak, ayat ngarusak kongkorong Kak. Baca kurang mah ngagidug beta. Mulai guys dah. Diuji keyakinan ku Gusti Allah magahan ngaji emang kumaha gitu. Ulah deuleu kiai geus atuh mapan. Ulah deuleu kos Habib Lutfina, ulah deuleu kos Habib Umarna, ulah deuleu kos Kiai Buyana, deuleu keur ngarayapna emang kumaha gitu. Masya Allah, tah kos gitu. Mulai geus tah geus ngojeknya. Mulai ngojek turunnya na ka syariat berarti. Geus mal naik-naik. Satungtungnya nang ngojek heh coknya di Kanjeng Nabi ge bersyariat berarti nyana bersyariat. Geus teh mah jang contoh doang kan Kanjeng Nabi mah. Apa Kanjeng Nabi butuh? Henteu. Teh mah jang nyontohan bagi jelema anu teu mampu kos kitu. Mulai nu dagang karung tani eta jelema nu teu boga keyakinan ka Allah. Kos sekarang itu teh meng pelehe eta ngomong itu. Teu boga keyakinan. Satungtung jelema dagang teu boga keyakinan. Guys, beres. Tani teu boga keyakinan. Usaha teu boga keyakinan. Berarti aduh aing mah lamun teu tani atuh teu dahar kadinya kan. Aduh atuh aing mah mun teu dagang atuh teu dahar. Heuh. Geus keyakinan jadi dijadi karung dijadikeun pangeran punyana. Tuh, sawah dijadikeun pangeran, pabrik dijadikeun pangeran, PNS, bupati dijadikeun pangeran punyana pagawean. Tak eta teh ngomong geus luhur. Dina syariat mah masalah dagang teh aja urang mah bersyariat. Nu mantak lamun encan waktuna bertoriko ulah sok totorekatan. Ulah sok totorekatan ulah ngomong. Ente torekatnya apa sih? Ana mah Qadiriyah, ananya Nasabandia. Ente di mana musiknya? Ana di sono. Iya udah. Ente dagang apa aja? Tas torekat teh ngobrolkeun dagang goblok. Ente dagang apa? Anak mah dagang itu apa namanya warung kelontongan. Ente
anak mah dagang gas teka belum gitu ku gas nanya ngobrolkan torekat aja dagang. Nah aku harikan kos sekarang itu kula sering biasa kula ditanya kayak torekatnya apa tahu dah saya mah nggak tahu. Yes, ayah batur aing mah nanya kasih moal ditanyain teh hayang urusan kos gitu. Ayah batur kalau situ torekatnya apa saya anak Sabandia guru saya mau sono musik sono. Oh kalau mau udah saya ajak sono. Iya udah beres. Kebal ditanya situ dagang apa sih? Saya dagang gas. Alhamdulillah. Apa norekat teu meunang dagang lain teu meunang encan wayah norekat ulah sok dagang ulah sok tani ulah keur meujeuna sulukna deka Allah mungpruk paeh hirup-hirup antak atuh hese norekat hese saja lemana dijawab babarian ya soal kita kalau gak norekat gak kenal Allah. Iya tuh ngomong atuh secepling-cepling apa bari ngomong atuh. Iya kapan kita kenal sama Allah ya kalau gak norekat ya kagak bisa. Udah kita norekat aja mumpung ada kiainya. Tah datangkeun kayaki. Set, sok kumaha ieu datangkeun kayakin bahwa setiap buku malandang pasti Allah nu ngarizkian sireum teu boga pabrik. Kupu-kupu teu pernah nyada jadi karyawan hirup manuk teu pernah nyada boga pabrik hirup kunaon atuh sia dibere akal jeung pikiran eleh ku manuk eleh ku sireum eleh ku kupu-kupu sia je nu matak kuari mah beurit ge beurit kuari ngahiji jeung urang beurit baheula mah beurit gede teh kan aya di pasar pantes lantaran urang pasar mah kos beurit kabeh kuari mah ka kampung mah ngahiji kuari beurit jeung urang kayak beurit urang teh beurit ge ngomong sia nu beurit sia nu beurit engge nyaho cieu sia ngalawan mun urang ngomong mah kos kitu tah mamajikan urang beurit sia ka pamajikan urang sia nu beurit dicalakin cokotan bae beurit sia salagi sarua deui beurit siapa beurit badak wari teh lambang beurit ngahiji jeung urang kahirupanana geus akur jeung nyana tuh terus tah ieu tah asal boga yakin makan lain disungut di jero hate aing boga kayakinan yakin teh kan tina ilmu heula bahagia nyaho ka pangeran bah pangeran Allah aing senang jasa Allah teh sebab Allah nu sugi sok mereka aing nu sok mereka aing teh aya babarengan jeung aing keyakin urang ketika urang nya teh dibedak atuh tinggal urang bah Allah babarengan jeung aing masyaallah yang gak akan sadaya-daya gak Gusti pan bareng jeung abdi teh bareng kan jeung Gusti abdi makhluk Gusti aceuna aku dipaehan ku Gusti kudu teu dahar atuh mangga bae aceuna atuh abdi neuk dibere nyanggakeun sadaya-daya Allah mah maha kawasa aya lah jelema liwat set jelema asli jelema keur cicing bae Mang ieu budak cicing bae nya Mang keur naon teu keur naon hayang roti tergantung keyakinannya mun nyana keyakinan datang oh iya meureun ti Allah datang roti datang hayang dia dibere dua datang kadinya keyakinanna mun aya keyakinan leuwih nur mang hayang roti cicing bae hayang geus kumaha Allah bae mun ditawaran coba hayang jawab kumaha si budak ditawaran cicing bae penting bangun lapar tinggalkeun bae tahlos jang sia berangkat kan tinggal urang ngadahar keyakinanna encan luhur keneh eta mah sakitu mang Mang, bangun lapar ya. Cicing, hayang dahar tah. Roti hayang. Cicing. Ieu budak lamun ditinggalkeun asana paeh sanajan dibere roti. Hei, ka babatur ka dieu sia. Pang nyalangapkeun. Calangapkeun. Bere roti. Dorong, kucai dorong. Dei. Darah gedean, batur darah gedean. Dorong deh kucai. Dorong deh. Tah, coba kan, saya sedang bentanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bisa keur nyoba keyakinan. Datang ke mana ieu? Ternyata orang jalan lamun urang nyakin geus tinggi jasa diwapan ku batur. Ulah hese-hese nu gering. Bapak urang, batang ada harta. Bohong para rakyat.
Bala mun teu dahar geus bahaya ieu mah geus dapat adagan mana mak ieu yang geus teu daek dahar heuh sajeun bubur coba bieu bubur oh tuh bapak calangapkeun eta aya rizkian keneh mah dicalangapkeun bapak urang calangapkeun minuman seprit mana seprit manya nu gering seprit jang aing iya nu gering itu aing mah kudu seprit tuh eta aya kana rizkian mah kajeun kuku mah dicalangapkeun bae sat rizkina datang ka mana Allah nu ngatur urang tinggal kayakinan bae nu gering ge aya kana rizkian mah ti Gusti Allah datang bae ka beuteungna tah tinggal urang kayakinanana heuh nya teu daya teu upaya orok teu bisa usaha dipangusahakeun atuh urang ge sarua bae lamun urang boga keyakinan orok boga keyakinan ka Allah can loba dosaan kos kitu aki-aki gering kieu dihuapan urang ge boga keyakinan kos kitu dihuapan urang urang boga keyakinan geus dewe ka Allah cek pemajikan Kak ieu pokona cicing Kak barang balik di Cilongo ka kos kieu Kak emang ngaji naon di ditu Kak jadi kos kieu Kakak ieu cek pamajikanna aing sieun tinggalkeun gua itu goblok barang ditinggalkeun aing pae sorangan pamajikan teh ditoel ku Allah sebab janana yakinna lalagaan nyana lalagaan lain deuk nyoba diri ku sorangan ka Allah nyoba ka pamajikan coba pemajikan ka aing ngaladenan tante atuh moal bisa kuduna ka Allah ulah ka pemajikan lamun urang tawakal ka pemajikan salah coba pemajikan aing ngaladenan aing tante salah ka Allah sebodoh cek hati aing mah deuk ka Allah bae deuk indit deuk ini sebodoh Allah moal ge ka pemajikan ge engke ge nyana ge ngagerokeun anakna itu abah sia tas ngaji di Cilongo jadi kos kieu emang ngaji naon sih tadakeun coba ka babaturana ada oh ngaji torekat bah ulah ka anjing torekat atuh jadi kos kieu dicalangapkeun minuman beres deui ngeunaan teu ka ba mun aya mah daging kotok sial ieu pulang pilih segala terjadi mah dorekat dah punya milih kos gitu atuh ayo dorekat mah ku pameran nanti Allah nu datang ka jadana kumaha ti Allah karak nah tapi lamun nya geus bener-bener sesuai jeung petunjukna engke ge moal katahan ka jeung kumaha ge sebab aing tenang jasa boro-boro babarengan jeung Allah nu boga anak kakarak bareng jeung sugih bae urang geus tenang jasa aing bareng jeung si anak tenang jasa tah iyalah walillahil asmaul husna ngahaja kukula teu dicaritakeun secara spesifik besi diturutan ai kiai onom jeung santri nurutan ge geus aya modal ieu bahasa tukang karung nu karari itu patut tungtung nama pan ngamalacin bah emang enggak dagang lagi enggak abah norekat sekarang itu karung mau dikemanain bah udah bagaimana Allah aja bakar-bakar dah kan salah ilmuwan mah udah bakar mau kemana apa mau udah ke Allah aja sapoe dua poe aja nak kuat ya kan seminggu bah ini gimana ini kesononya emang kenapa akan itu dapur gak kebul gimana Allah aja udah kalau gimana Allah mah udah saya mau pulangnya pada pulang semua sini ada sendiri sama Allah ya jangan atuh gua sama Allah juga gak kelihatan berarti kan itu ilmuwan bahkan kos gitu mepet baiknya nami lu balik iya dua ilmuwan bahkan aja aing mah berkeyakinan Allah bareng jeung aing kan Allah mah gaib justru aing teh endek ngarealisasikeun pembenaran aing terhadap nu gaib Allah teh nyieun langit jeung bumi aing supaya ngarasa bahwa ieu da dabelan Allah ieu mah kakara caritaan doang Allah teh Rahman Allah teh Rahim aing mah hayang kana karasa bahwa Allah teh Rahman Allah teh keuna karasa ka jantung aing
rahim Allah teh kena karasa ka jantung aing. Coba aing mah ayangnya moal ngan sakadar dibaca ya Asmaul Husna tapi kena karasa ku diri aing, ku jiwa aing geus babor sia kabeh aing deuk jeung Allah. Geus leuweungan disengseurekeun ku batuk aja nih disengseurekeun we jeung Allah ieu. Dihina ku batur da saleh teh sia aing mah jeung Allah ieu. Lamun terus tah secara spesifik tah di antara Asmaul Husna ngaran-ngaran Allah engke ditarurutan kudu teu ngaji cilaka aredan kabeh. Redan ieu tah mantak ieu dicuptek lantaran ieu besi. Oh kieu padahal mah encan guguru salah. Mantak jelema ngaku torekat kayawan encan guguru kajen kukumaha ge atau gugurna teu anggeus. Di deuleu langkah-langkahna, di deuleu zikir-zikirna. Encan. Komo hajunya nak ngaijazahkeun zikir mah encan salah fitnah kajen kukumaha ge. Zikirna lain berarti ulah tapi ulah mengatasnamakan tarekat zikir biasa bae lamun nya mengatasnamakan tarekat berarti geus kudu aya makom-makom anu kunyana dilewati. Sedegeun kanyawan ku ahli nama lain tah mah kajen kukumaha ge. Tain cilakana kuari teh geus ngamursidkeun sorangan. Kula mursid di mana? Haji Mursid. Ganti mursid naon itu sabodo sia Haji Mursid mah. Tah ieu. Haji kuari barang jadi ahli no haji torekat teu wau jeung jelema emang kudu kitu. Barang kuari geus torekat kehidupan lain kitu. Antara keur suluk jeung geus jadi kudu berbeda. Iyalah Asmaul Husna. Walillahul Asmaul Husna ngan ngahaja eta henteu spesifik cara-carana beusi ditaluturkeun. Dan engke geus datang ka yakin berarti geus aya rasa beda jelema ibadah geus boga rasa kemelang kapimplan teuting jeung beurang bakal akur bae neuleuh jelema nu di deuleu makhluk Allah. Nah adapun urusan mulyana hiji inna akramakum indallahi atqakum selain anu takwa teu dianggap jelema mulia kajen teuing bupati, gubernur, presiden, sugih saadab-adabnyana, sadunya pangsugihna, satungtung tetakwa teu dianggap jelema mulia. Sebab zat Allah inna akramakum indallahi atqakum, nu pangmulia mah nu takwa, lain sugih. Pan di mata urang anu sugih nu mulia. Nu gagah nu mulia. Asal boga mobil bagus, horenganan menang sabulan dicokot deui ku dewan. Sial katipu urang. Walillahul asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna wallahu a'lam.